Fatinur Ajijah tepangkeun wasta abdi Ripa Nursyadiah di kelas 11 APHP 3. Di sareng rerencangan abdi bade mintonkeun kaulinan barudak baheula nyaeta sondah. Sondah nyaeta kaulinan ku cara engkle-engklean ngalewatan kalang kotak-kotak. Dipaenkeun ku sababaraha urang 2 tepi ka 10 urang ge kaci. Aya anu disebut kojo, biasana tina potongan kenteng. Cara maenna ngalungkeun heula kojo mimiti mah kana kotak nu kahiji. Mun kotak nu aya kojoan ulah ditincak, kudu diajlengan. Tuluy engkle-engklean dina suku gambar. Pas lebah aya kojo tea nu tadi dialungkeun dibawa heula kojona tuluy engkle deui. Mun geus beres kojo dialungkeun kanu kotak nu kadua. Tuluy we kitu. Puncakna nyaeta si kojo dialungkeun kana sirah gambar. Mun kojo keur dina sirah gambar teu meunang dijejeg sabab aya kojoan. Mun kojo geus dina sirah tuluy balik deui kana awak jeung tuluy deui ka handap nepi ka suku gambar nu panghandapna. Tah sakitu bae anu tiasa kusim abdi dipaparkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.